Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arurang ti kelompok 2 badeng mintonkeun warta Sunda. Di dieu aya Eli Setia, aya Ardi Lamdani, Imam Lukman, Neng Rina, Rosi sareng hiji deui Amalina anu teu tiasa hadir ayeuna. Wilujeng nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing pamiarsa. Patepang deui sareng simkuring Amalina dina acara warta-warti. Dina danget ieu simkuring bade ngadugikeun atawa ngenalkeun sababaraha hiji tempat kaulinan bararea di Kecamatan Wadok Kabupaten Sumedang anu tempatna aya di Desa Cimuka. Ayeuna simkuring tos kasambung ka salah hiji reporter anu geus aya di tempat. Halo Rosi. Halo Amal. Sakumaha anu tos ku anjeun ditinggal, di dieu tos aya sababaraha hiji pangunjung anu tos sarumping. Di dieu abdi tos sareng salah sahiji pangunjung di kaulinan ieu. Wilujeng enjing Kang, Wilujeng enjing sareng saha ti mana? sareng imam di Sadawangi Ka dieu sareng saha? sareng istri. Saur Akang kumaha pendapatna ngeunaan kaulinan ieu? Saur abdi mah tempat ieu teh sae kangge niiskeun hate sareng ngabengbraskeun pikiran. Di dieu oge tiasa kangge liburan atanapi ameng sareng istri tercinta tiasa oge kangge spot foto. Prakawis tiket kumaha? Oh, tiket pemirsa di bumi tekedah reuas sareng was-was kumargi tiketna mung 10.000 per motor atanapi 5.000 per orang. Oh, muhun hatur nuhun, hapunten tos ngaobrol waktuna, ayeuna mah mangga lajeng.